waktu nunggus ditangtukeun teu bisa mundur teu bisa maju datang ka geus ditangtukeun waktu-waktuna huapan anu bakal datang ka sungut urang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz inuman anu bakal datang ka bibir urang ka jero beuteung boh kopi boh susu boh es jeung sajabana geus aya tulisanana moal ngaleuwihan jeung moal ngurangan kitu keneh pamajikan urang anu bakal boga hiji daya datang ka paeh nu bakal boga dua nu bakal boga tilu salin ganti datang ka unggal pengkolan aya anak geus aya mereka nanti ditu datang ka iraha ieu mustaqarrun wa mata'un ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah yakni ajal maut numantak cek Gusti Allah fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun gola saur Gusti Allah fiha di muka bumi tahyauna anjeun harirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun ku aing di mana aya hirup aya kahirupan diatur ku Gusti Allah geus dicaritakeun tulisanana di Lauhil Mahfuz ieu keur carita fiha tahyaun di jero bumi maneh hirup ketika carita hirup aya kahirupan bergelut di bidang perpolitikan pengizinan aya kekuasaan dan lain sebagainya diantep ngantepna ieu lah awas di jero kahirupan aya nu bidang perekonomian awas lantaran geus diatur ku Gusti Allah mulai muamalah jual beli pinjam meminjam dan lain sebagainya ieu nu riba ieu nu henteu sing hade geus diatur ku agama sing hade deposito eta riba urang nenden di bank kemudian aya bungana eta riba urang kredit ala nu kuari eta adalah riba geus dibejakeun ente deuk terus bae awas bergelut di jero kahirupan fiha tahyauna maneh di jero bumi harirup aya kahirupan sing hade geus diatur ku Gusti Allah berbagai kahirupan nu tani sing hade tanina anu bisnis sing hade bisnisna nu di politik sing hade politikna anu dina budaya sing hade perbudayaanana geus diancam ku Gusti Allah hirup sia hade aya aturan aing wa fiha tamutuna di bumi maneh bakal kojot paeh sia datang ka waktuna sia hirup ongkang-ongkang kuari jadi DPR utar atur dan lain sebagainya maneh hirup jadi pemerintah utar atur dan lain sebagainya aya nu teu dibejakeun ka rakyat disumput salindungkeun perdah maneh teh jadi penggede ngomong nama dari rakyat untuk rakyat kembali ka rakyat ai podol sero iya siapa sia presiden mana lu teu paeh raja mana lu teu paeh menteri mana teu modar gubernur mana lu teu kojot bupati mana komo bupati bae paeh komo RT mah koit Nabi Rasul ngali wali ngali ulama pupus jawara modar bahasana sing ada sia si ada sia ulah waduh jawara maot ho sopan amat ka jawara pinara kaun maot modar dengekeun ku ceuli sia jawara mah mon tuh aing mah toser doang sia nu neruskeun wa fiha tabutuna wa minha tukhrajun di muka bumi lah maneh bakal dikaluarkeun engke dihudangkeun ku Gusti Allah masyaallah ialah Adam jeung anak kutu maneh walakum fil ardi mustaqarrun aya tempat tinggal padumukan wa mata'un jeung berbagai kesenangan untuk menunjang hirup maneh sebab di dunia tahyauna maneh hari hirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun wa fiha di dunia tamutuna paraeh maneh kuburanana aya anu di kuburan biasa
aya di pakuburan luar biasa, aya anu di jero beuteung lauk, aya anu jero beuteung buaya, aya anu macan gajah jeung sajabana, aya anu tet ku tsunami, aya anu ku angin dan lain sebagainya. Wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, engke bakal dikaluarkeun deui, dihudangkeun deui engke ti kubur. Setelah tiupan kedua malaikat Israfil, hudang. Setelah hudang urang kabehan gigibrik, nu make sahelai-helai acan wakila, iyalah boeh nuku urang waktu dipake maut diwujudkeun deui ku Gusti Allah. Kabeh marake putih-putih. Ieu wa minha tukhrajun. Ti bumi lah ti taneuh lah dikaluarkeun deui maneh bil ba'si. Dihudangkeun deui engke deuk dikamanakeun, deuk dikamahsarkeun digiring, deuk dinaon, deuk dihisab, dipasangkeun mizan, timbangan nu sabelahna timbangan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi mun dipuateun ka timbangan eta masih keneh hayangeun keneh. Eta sabelah nu sabelah deui kitu keneh nu endek ditimbangna sagede si Juned. Leutik bakal diwujudkeun engke amal-amal urang. Lamun bagus berat nu belah katuhu, mun jore berat belah kenca. Ieulah nu bakal terjadi engke. Ulah lalawora urang kuari hirup dengan sakadar nungguan waktu hungkul, ngaler ngidul ngetan ngulon. Nu mantak urang masaki alhamdulillah di saat hirup pikukna kehidupan manusia nu fluktuatif kuari urang masih keneh sempat ngadengikeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan harapan supaya terketuklah hati urang nganyahokeun sabenerna Allah teh sebagai pangeran, nganyahokeun hukum-hukum Allah. Ketika hukum dimodif dibungkus supaya orang sadar geuning tah hukum lelalaga. Ieu nu asli mah ieulah kesadaran urang mangeranan ka Gusti Allah, kesadaran hukum-hukum ti Gusti Allah, kesadaran Al-Qur'an kitab samawi. Nu ku urang kuari sabaraha persen ieu dilakukeunana, nu ku urang kuari sabaraha persen ku urang diamalkeunana, urang sadar sasadar-sadarna. Batur mah poe Minggu teh nu ka puncak, batur mah nu ka Bandung, batur mah anu ka Bali, batur mah anu ka Amerika, batur mah nu arulin lantaran boga duit. Ieu mah ku lantaran teu boga duit ngaji. Nu mantak bagusan du teu boga duit nu sabenerna mah. Ja ieu ge mun boga duit mah wallahu a'lam. Nuhun urang dibere henteu boga. Mudah-mudahan dibere teu boga duit terus. Didoakeun teu boga duit embung. Boga duit pan kancolah. Urang ge sadar ieu teu boga duit teh daek ngaji pan. Urang sabarang sadar ku teu boga duit aing daek ngaji, mun boga duit bacaan puguh ieu, tapi ketika urang ngadoa mudah-mudahan teu boga duit embung. Emang hese manusia mah. Nah iyalah Al-Quran geus ngajelaskeun dengan gamblang horenganan tiba heula nakos kitu. Kasimpulanana maksiat Kangjeng Nabi Adam di sorga teh horenganan mawa berkah. Lamun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat mah meureun eueuh cikupa. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat eueuh balaraja. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat bate aya benua anu 5. Ayana benua anu 5, ayana berbagai negara ieu teh ku gara-gara bapa urang baheula maksiat. Horenganan aya maksiat membawa barokah. Nah, ulah dikira maksiat teh mawa berkah jelema, keur teu maksiat mah ieu teu dibere panyakit teu, inget-inget ka Gusti Allah. Barang manehanana mawa nu ngora can dikawin, dibawa ku kendaraannya haju tabrakan deuk bae ka rumah sakit. Didinya kakarak inget Gusti Allah kamari mah teu Allah-Allahan barang pengkor jadi Allah-Allahan. Berarti eta maksiat mau berkah ngaranna nu kos.
bisa naik mobilnya lantaran suku katuhuna pengkor teu bisa ngajejek gas geus kuari mah kelantas beh bae ngadeukeutan kiai. Waalaikumsalam ka mana ngaji kunaon teu ngaji suku geus pengkor berarti pengkor mau berkah ku urang mah teu kapikir aya nu susah mau berkah aya nu maksiat mau berkah aya anu sugih harta mau fitnah. Keur susah mah teh adur-aduran kitu barang serba aya bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah hayang mobil naon sakumaha kosorum bae awak keur jag waringkas gagah aya dinya anak batur disebut suku kepala suku dan lain sebagainya. Wah ancul-anculan hirup teh ancul-anculan mabok aya dinya na judi aya dinya na awewe hayang nu mana bae berarti kan eta kekayaan teh mawa cilaka eta kos kitu. Mata ku Gusti Allah cabut deui ku aing sia. Cabut ku aing harta sia, cabut ku aing gagagahan sia. Coba hayang nyaho. Kuari mah daek ngaji Allah. Diajak ku babaturan, urang maksiat, tayang aing. Geus ngeunaheun kiai aing mah ngaji bae. Zikir bae geus ka Gusti Allah. Waduh, isukna disebut tad, ka mana tad? Sial beureum. Aing kakar gaji 2 kali geus disebut ustad. Mulai deh marudah deh gitulah manusia istiqomahkeun ka Gusti Allah sebab ieu fiha tahyauna maneh di dunia hari hirupna ngahirupeun Allah wa fiha tamutuna paeh dipaehkeun ku Allah wa minha tukhrajun dihudangkeun deui ka Gusti Allah. Ieulah kahirupan urang nu kuari dibalikeun fakta ku iblis nu heueuh jadi ulah nu ulah jadi heueuh nu dilarang jadi parentah nu parentah jadi larangan terus saya datang ka kuari iblis begitu bae terus nu tadina dilarang wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal awas Adam ieu mah ulah digagugat terus bae iblis ngagoda ceramah pidato dan lain sebagainya limit dengan kelimitan godaan iblis maka Kangjeng Nabi Adam tergodalah oleh iblis nu dilarang teh didahar. Begitu didahar ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh kapan falamma zaqa syajarata barang diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa eta tangkal gandum didahar teh kontan harita keneh badat lauma sawatuhuma ucutan eta pakaian kebesaranana teh langsung longsor teu make nanaon. Kangjeng Nabi Adam teh zahire bre kubul jeung duburna katingali teu bisa dihalang-halang. Eueuh pakaian anu daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam kitu keneh di Siti Hawa lantaran ku Gusti Allah teh dimeunangkeun pakaian untuk jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Sataranjang Kangjeng Nabi Adam teh otomatis wa taufiqo yaksifani alaihi mami waraqil jannah. Kangjeng Nabi Adam teh nyokotan daun-daun sorga lantaran pakaian kebesaran keagungan jeung kebanggaan mah teu bisa dipake ku ari mah pake ampok-ampok daun sorga dipake nutupan kubul jeung duburna. Masya Allah dicarekan ku Gusti Allah wa nadahuma rabbuhuma cek Gusti Allah Adam Hawa alam anhakuma antil kuma syajarah apakah aing teu ngalarang ka anjeun duaan tina ieu tangkal kayu wa aqul lakum pan aing geus jarita ka anjeun duaan lain sakali inna syaitana lakum aduwwum mubin bahwa setan mah musuh nu nyata pan ka anjeun teh kurang kumaha aing ka anjeun aing agung kurang kumaha ka si Adam Hawa ngawas-awas hiji ieu teh ulah didahar nomor kadua siga ada setan palain geus kumaha kumaha sia kagoda keneh bae tidinya kulantaran karasa kabeh pakaian ucutan eueuh nu daek nempel di Kangjeng Nabi Adam ngan sakadar make ampok-ampok ungkul Kangjeng Nabi Adam brek
sujud jeung Siti Hawa. Cek Gusti Allah ulah sujud sia. Ulah sujud. Udah. Bakal nyawa sia. Awas akibat tina maksiat sia kai. Kangjeng Nabi Adam langsung cerik ngadoa ka Gusti Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Cek Kangjeng Nabi Adam, rabbana duh pangeran abdi sadaya zalamna abdi teh ngazalim nganiaya ka diri abdi kunyulayan ka parentah Gusti abdi mah abdi ngaku maksiat ka Gusti wa illam tagfir lana lamun Gusti teu ngahampura ka abdi sadaya wa tarhamna jeung Gusti henteu mere rahmatnya dedeuh ka abdi niscaya lanakunanna minal khasirin tuh atuh abdi teh yakin jadi jelema anu rugi luar biasa. Sami sareng Gusti hampura kasalahan abdi rahmatan abdi Gusti nu geus bae maksiat abdi teh ulah dijadikeun abdi teh termasuk jelema anu rugi saendang-endang rugi saumur-umur. Abdi ngaku Gusti abdi teh maksiat abdi teh ngaku kasalahan Gusti tapi pan Gusti Maha Hampura Gusti Maha Rahim rahmatan abdi jeung magfirahan abdi nyanggakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti abdi handap saibas dampan nyanggakeun ka Gusti bade dikumahakeun abdi. Sia cek Gusti kunaon teu didengikeun sakieu ayana abdi teh Gusti. Tidinya Kangjeng Nabi Adam langsung nyeribeuteun. Mules. Siti Hawa ge mules sarua bae. Lumpat ka kaler. Lumpat ka wetan, ka kidul, ka kulon. Lulumpatan lantaran mules. Cek Gusti Allah Jibril. Adam tuh lulumpatan tanya the town. Jol malaikat Jibril. Stop. Adam. Kunaon maneh lulumpatan? Jibril mulas. Teu kahartieun ku malaikat mulas naon? Ih, mulas ieu aya nu deuk kaluar. Atuh kaluarkeun. Di mana Jibril dek dikaluarkeun anak atuh terserah. Coba pilih. Apakah dek dipermadani, apakah dek di luhur kasur, apakah dek di handapeun tangkal kayu anu rindang nu dihandapna indah, apakah dek di anhar bangawan. Cok. Jibril teu pararantes. Teu pararantes ieu mah. Lantaran ieu mah pasti ieu mah pas. Kasih naon? Lain deui. Lain deui mah nu deuk kaluar ieu mah asana. Asana lain deui. Kok jadi kieu sih? Kunaon emang? Cek Kangjeng Nabi Adam teh dipersilakeun abdi di sorga minuman kadaharan jeung sajabana iwal ti ieu nu dilarang ku Gusti Allah pan anjeun ge nyaho Jibril ieu mah dilarang. Ieu mah sia mun di dahar mules beteng ke kaluarna jadi tai. Nu mantak teh. Atuh ieu teu pantes di sorga mah nya di sorga aya WC. Teu bisa di sorga mah. Lain sorga tuh aya WC mah hotel bintang 5 tambahan di 2 bintang 7. Tetep bae aya WC-an bae. Aya WC-an bae. Lamun urang ningali perhotelan sadunia di Abu Dhabi nu termewah di dunia sapoena eta teh kapan 100 juta. Deuk saha nu HS di dinya. Sapoe 100 juta atawa pan sapeutingna 100 juta, sapoe sapeutingna 100 juta di ditu mah. Ku lagi ngan sapeuting ari tadi ditu. Aja bebeakan. Di Jakarta mah hotel Hilton, hotel HI dan hotel-hotel lain moal aya bintang 5 sekalipun di urang teh
moal aya nu 100 juta paling jago di orang teh 10 juta paling jago guys, paling jago sampai sapeting teh sakitu mewah lah luar biasa. Ka Yordan, ka Mesir moal aya, tapi di Abu Dhabi diciptakan sedemikian rupa untuk perkumpulan orang-orang nomor 1 di dunia. Anu datang kadinya ada ge eta adalah pemain-pemain kelas dunia. Anu urusan perdagangan ada ge perdagangan minyak. Bangsa tuan-tuan minyak, Arab, Amerika, Australia. Termasuk nu datang kadinya teh anu sok jual beli senjata, jual beli nuklir, istirahatna di dinya. Kok bisa mahal sih Kiai? Di dinya mah serba emas, WC na emas. WC emas, WC. Atuh eta mun WC na emas atuh komo tempat tidurna. Haju titah milih datang kadinya titah milih awewe unggal negara aya ieu geus gulak-gilek sataranjang kabeh. Tinggal milih we urang nu mana. Kula mah harita nyokot bojong belah. Ieu sabangsa jeung aing ya. Di dunia ini model kos sekarang itu. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Artinya sehebat, seindah, seutama-utamanya di dunia tetap bae ngising jane wae. Lain sorga tuh ngising. Urang ngabangun imah puluhan miliar diciptakan secara surgawi. Diindah-indah ku urang taman dan lain sebagainya, cai sing kolocor hewan dan lain sebagainya. Dimimiti hewan-hewan lauk anu araraya, hewan-hewan kampung aya, tambahan hewan-hewan anu bengis tur lingat, mau macan gajah buaya diayakeun supaya jadi surga. Tetap wayah nyeri beuteung ngising bae. Lain surga tuh kos gitu mah. Lain surga, nanti di dunia mah ulah ciptakeun surga lantaran tetap bae ngising bae. Nah, ya Kangjeng Nabi Adam teh lulumpatan horenganan dek ngising. Cak malaikat Jibril, MCK-nya belum dibangun, Dam. Tidak ada MCK di sini. Aduh, Kangjeng Nabi Adam puyeng teu pantes banyak kudu ngising di luhur perbadani. Manya kudu ngising di luhur kasur, manya kudu ngising kitu di jalan anu sakitu indah napan sorga ieu mah. Manya aing kudu ngising di hana bentanggal kayu nu rindang nu indah nu tararis. Manya aing kudu ngising di bangawan di kali sedengkeun caina ge herang putihna ge alahbatan susu. Sengitna alahbatan kastori. Amisna alahbatan madu manya ku aing diisingan di dinya. Atuh teu bisa emangna kali cadas. Diisi kan pantas sama kali cadas. Di dia nu ngising, di dia nu mandi atuh cadas ngaranna ge. Di ditu nu ngisikan atuh los. Mentak hararideung urang cadas mah. Sorga pa dieu mah. Masyaallah. Kangjeng Nabi Adam kacaritakeun terus bae muter teureun-eureun lantaran ieu azab pilara nu di jero beuteung teh lantaran maksiat deuk dikaluarkeunna teu pantes. Ai kudu dikaluarkeun mah tu bisa bae jeung Siti Hawa teh ngan teu pararantes ditahan ku Kangjeng Nabi Adam. Nu mantak ditanya ku Gusti Allah, Adam, kadieu sia?" "Abdi Gusti." "Kunaon ieu maneh make di dahar?" "Abdi nu mantak ngadahar ke disuguhan ku pamajikan abdi Hawa. Mun teu gara-gara pamajikan abdi nyuguhan ka abdi mah abdi memoal diala ku pamajikan abdi haju dikemas sedemikian rupa disuguhkeun ka abdi tah nu deuk disalahkeun ka pamajikan abdi." Alah. Tak ciga deh orang bawa pemajikan teh. Besi salah nyuguhan. Iya. Urang mangeunah-ngeunah, daharmu mantep jasa geus dahar ditanya ka ieu bona ti warung. Sial teh pamajikan blon. Urang deuk nyarekan pan geus datang ka beuheung sangu.
Haji urang na sarwana geus satu isu ngabon deui bae. Sarwana tah bagus. Ya karung can laku cek. Hawa aya sia. Abdi Gusti. Ulang mana ieu make jeung disuguhkeun. Mane ngarumpak tina perintah. Kulon. Abdi teh gara-gara nama orai Gusti datang ke abdi haju eta orai teh ngabibita ka abdi. Mana oraina? Tuh keur ngaringkuk di juru sorga. Orai ka dieu sia. Orai datang abdi Gusti hampura abdi mah lain makhluk sorga sebenarnya mah. Wawani anan sia. Aya nu nitah Gusti. Saha nu nitah sia? Iblis. Mana iblisna? Nyaho si eta mah teu puguh. Lompatan hihiberannya nama aya kahayang sok datang, nya nama ieu teu aya kahayang mah poan eueuh, nya nama kitu bae tiba heula percis kos DPR. Aya kahayang mah hayang dipilih bo, atuh ka kiai ge mandap-mandap naon kahayang dibere ku nya naik kitu mah geus kapilih. Kiai leumpang ge ku nyana kacana ditutupan eta, nu kos kitu ngaranna turunan iblis. Cak orai ieu mah sia nyalakeun ka aing bloon. Orai ngomong jeung Allah kos kitu. Sak DPR kaduh ngaji aing anu kita sia ngaji-ngaji. Atuh lain DPR beja pemerintah ge kos kitu. Mana iblis aya? Nyangakeun ka Gusti. Des cari sia. Aya naon deui Gusti? Iblis mah teger meta aja sia jasa iblis mah. Aisyah kurang ngaganggu ya. Hah? Das. Kanyahoan ku aing sia horenganan serangkai ternyata. Ah. Kuari sia ku aing dihukum. Hiji mane Hawa lantaran maksiat kain. Adam gara-gara sia ku aing dihukum sia per bulan. Barang siap bobogaan siap kudu keluar getih ngaran sakumaha tangkal kayu osok keluar getih sok keluar mun dibacok ku urang keluar getah siage akur jeung tangkal kayu sabulan sakali keluar getah mangga cek Siti Hawa kukumaha ge nu penting mah abdi dihampur yes. Ya, sabulan sekali. Orai sia kulantaran ngeganggu ka makhluk aing disiksa sia ku aing kuari. Suku sia dieuweuhkeun terus datang ka kiamat moal boga suku sia. Aduh Gusti. Jadi beres suku. Orai itu beres. Pokona sia ngaharep nu kangen tetep kudu make beuteung jeung beureut sia we soko sia siksa lantaran sia ngaganggu ka hamba aing. Nyangakeun Gusti abdi mah nu penting abdi ulah dikanarakakeun. Abdi mah ulah dikanarakakeun ulah disambarutkeun jeung setan jeung iblis abdi mah embung. Abdi mah ngan sakadar jadi kendaraan doang. Amankeun abdi. Aman sia nu penting moal boga suku. Moal nyangakeun. Tinggal iblis, des. Aisyah kunaon atuh, sia make ululin ka sorga deui. Teresep abdi eueuh ganggueun. Eueuh omeun Gusti. Bangsa abdi deui. Bangka waras ya. Maka iblis diturunkan ku Gusti Allah sakumaha kamari diturunkeunana bil ubullati di negara Ubullah. Negara Ubullah teh Jabalun di kurbil Basrati eta hiji gunung dekat Basrah. Tidinya gunung cuman gunungna aya di tengah-tengah laut kos gunung nu kamari bitu di NTB teh. Eta gunung cuman di tengah laut didinya lah iblis diturunkan brus ke gunung Ubullah terus dan ke dasar laut
tinggal Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa termasuk orang yang bakal Allah ngadauh gol ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Adam Hawa turun maneh ke sorga. Layak sorga dicicigan ku jelema anu maksiat ka aing. Layak sorga dicicigan ku jelema anu nukangan ka aing. Geus diampurana diampure sia ku aing. Cuma turun lantaran eta dijerobeuteun sia aya anu kudu dikaluarkeun teu pantas ditimpen di sorga. Cepat turun sia ngisi sia di sorga di dunia. Turun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh bimasamalata alaihi beserta anak cucu Kangjeng Nabi Adam anu diayakeun ku Gusti Allah ditonggong Kangjeng Nabi Adam. Berarti waktu Kangjeng Nabi Adam turun teh urang aya ditonggong Kangjeng Nabi Adam alaihi salam milu urang ti sorga ka dunia ka dieu. Ingat lantaran maneh tadi ditanya teh silih salahkeun kunaon Adam abdi mah ku pamajikan kunaon si Hawa abdi mah ku orai kunaon si orai ku iblis berarti di sorga keneh nyana teh geus pas ini nu mantak di dunia begitu turun cek Gusti Allah ba'dukum li ba'din adu sawareh anjeun bakal jadi musuh jeung sawarehna deui. Adik jeung kakak loba nu jadi musuh, alo jeung emang jadi musuh, kitu keneh jeung uwa jadi musuh, bawahan jeung atasan jadi musuh, kitu keneh atasan jeung leuwih atasan deui jadi musuh, pamarentah jeung pamarentah memusuhan, pamarentah jeung rakyat memusuhan, anu ajibing ajib mah anak jeung kolot jadi musuh, pamajikan jeung salaki ge memusuhan terus bae dordar unggal poe. Tapi ai anakan mah terus awet rajet. Iyalah horenganan ba'dukum li ba'din. Aduh geus dicaritakeun ku Gusti Allah ulah aneh. Lamun buuk pamajikan baseuh keneh isuk-isuk tapi geus dogdang. Tengah poe gua ledeg sing culeger. Tapi asal magrib bae calalager. Sempak geus teu dipake deui. Isuk-isuk jinjal ger deui iyalah ba'dukum li ba'din aduh masya Allah gara-gara Kangjeng Nabi Adam nyalahkeun ka pamajikan nyalahkeun ka orai eta di sorga keneh orai nyalahkeun ka iblis atuh ku Gusti Allah dijelaskeun horenganan di alam dunia teh ba'dukum li ba'din aduh silih zolim KBG kakakna embunga bagi warisanana ka adik-adina ngarasa boga hak awas ya ku aing emang aing teu pernah kaci omas cek jana mah aing teu boga golok ci omas badanana penggel ku aing sia kajen kukumah ge kakak tinggal kakak inu kos kieu mah aya deui tukang main koprok anak buah anak lantaran teu diberesit ku bandarna ulah sambat kaniaya ngeunah dinyana bae kajen kuku bagi aing nu mamawa anak koprokna tapi aing telok diberesit dipitaskeun ku aing jurig jeung jurig ba'dukum li ba'din aduh mulai turun Kangjeng Nabi Adam ka mana Kangjeng Nabi Adam diturunkeun hubito adamu bisarna di Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti surga ka gunung Sarnadib Jabalun bil Hindi di India. Siti Hawa diturunkeun wa Hawa diturunkeun bi Jeddah di Jeddah. Masya Allah. Orai di mana diturunkan orai? Wal hayat bitot di Sajistan, Soviet, jajahan Soviet Afghanistan Sajistan. Diturunkan geus kabeh teh kakarak di dunia aya sakituan doang.
Tidinya instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam barang diturunkan di Gunung Hindi sarna diblangsung Kangjeng Nabi Adam turun ke handap. Tidinya langsung brek sujud Kangjeng Nabi Adam cerik ka Gusti Allah terus tobat. Tirin-irin Kangjeng Nabi Adam maca doa nu tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus bae dibaca ku Kangjeng Nabi Adam Rabbana zalam bari sujud Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 poe cek sakaol 40 tahun ngaracak tina mata Kangjeng Nabi Adam teh cai mata lantaran ngolocor bae cai mata datang ka okos kali ngamalir teureun-eureun cai mata teh terus bae ngecelakan bari sujud nu dikatuhu ka arah katuhu nu dikenca ka arah kenca jadilah solokan. Masya Allah cek Gusti Allah Adam irfa ra'saka gum tanggah kuda maneh geus dihampura ku kaula termasuk pamajikan anjeun dihampura tugas ayeuna mah pamajikan maneh teangan ku maneh datang ka kapanggih. Alhamdulillah Gusti abdi geus ngadenge hampura ti Gusti jembar abdi teangan pamajikan lempang Kangjeng Nabi Adam teu nyaho arah di mana pamajikan ayana munajat ka Gusti Gusti anu maha sagala-galana arah mana Gusti pamajikan abdi rindu abdi ka pamajikan abdi pamajikan abdi nu biasa ngaladenan abdi ngusapan abdi segala rupa di mana ayana make calana tah henteu sok atuh macem-macem teangan heula can aya pamatek can aya istem can aya kitu tek-trek baru ya tek-trek mih tamatu pamatek damatek sepe dan lain sebagainya can aya make ampok-ampok dang daunan. Maka diantara cek riwayat nu dipake ku Kangjeng Nabi Adam adalah daun kayu ambar di sorga turun ke dunia eta. Nah eta kayu ambar haju ditinggalkan waktu di India dek neangan Siti Hawa jadilah berkembang kayu ambar kuari kayu ambar teh sok dijieun tasbih lain kayuna tapi etana tah lamun disogek keluar naon ngaranna getahna getah kayu ambar. Mun urang meuli tasbih di Madinah kula boga ngan teu kabawa poe ka beli di Madinah atau di Mekah eta bakalna digramaha segede kieu bisa nu 100 hargana 10 juta 15 juta eta teh lainna naon sejarahna nu luar biasa jarang aya tahun kamari kula umroh dek beuli kayu ambar teh India punya diproduksi getahna jadilah tasbih teu sambarana mun aya mata kabawa ku kula didelekeun jeung kuari langsung dijual 100 juta. Ya sekali-sekali atuh bisnis malah. Aduh teu kabawa teh eta sekedar cek sariwayat seperti gitulah. Masya Allah. Bari ceri Kangjeng Nabi Adam terus lempang
datang tidinya ngarasa capek Kangjeng Nabi Adam teh munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti embusan ti Gusti seakan-akan ancaman ti Gusti tetapi sababaraha kali jol malaikat Jibril alaihis salam malaikat Jibril gengan sakadang nuduhkeun arahna doang Adam lamun hayang kapanggih mata ka dieu arahna alhamdulillah mantak urang ge lamun eukeur kapauhung di jalan tengah jalan teh nyaho arah eta ge nungguan malaikat Jibril munajat urang ila ruhi ila hadrati Jibril alaihi salam lantaran urang mah teu senyawa jeung malaikat Jibril kenu datangna kuntilanak cak Jibril ngageroan aing pantes bae sia teu parantes ya mah beuki jengkol bau aing geus sia teu daekeun malaikat balamun sungut urang bau teu daekeun beteng urang bau teu daekeun datangnya nama lamun beteng urang teh dieusi-eusian sungut urang teh diamankeun tina babauan tanpa dihadiahan deui malaikat datang ka urang komo urang loba maca Quran terus urang maca sholawat zikir malaikat datang tapi lamun urang dahar bae nginum bae ngopi bae jeung sajabana komo nu bau-bau malaikat teu betaheun malaikat mentek urang lamun kapahung tengah jalan engke urang hadiah ke malaikat Jibril na teu datang tetep bae urang hayang aya jalanna cek saha ieu maka makola Abu Nawas cek Abu Nawas cekel bae eta kanjut gedean mana lamun gedean nu katu-katu lamun gedean nu keca-keca geus pokona yakinkeun eta eta lamun lalaki lamun awewe sarua bae coba awewe ge rada di tabeuhan nu mana anu rada tereng-terengan siapa segala ka awewe segala coba sintrek gedean mana awewe ge eta jeung harusan nu mana emang harus wallahu a'lam bishawab. Nah, berangkatlah Kangjeng Nabi Adam termasuk Siti Hawa. Alhamdulillah berkat kegigihan Kangjeng Nabi Adam alaihis alam Siti Hawa gerindu ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam gerindu tur diperintah ku Gusti Allah amproklah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa di padang Arfah. Masya Allah nu mentak arpah teh kenal waduh Kangjeng Nabi Adam Hawa Siti Hawa ge Adam Romi Masya Allah meureun waas jasa di sorga ka bumi terus kapang silih tangkeplah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Nu manta ku ari teh dijadikeun satu perjalanan ibadah haji. Ibadah haji teh ku Gusti Allah titahukut di padang Arfah mengenang baheula bunda tercinta jeung ayahanda tercinta pertemuan di padang Arafah ku ari ge kabeh alam dunia nu ti mana-mana mancanagara kabeh aya di padang Arafah. Masya Allah. Malah lamun teu dirobah mah ku pemerintah Arab dina taun ieu teh hukumna Jumat. Menangna 2,5. Wallahu alam ke di ditu tapi tanda-tanda nama geus aya di antara tanda geus aya loba mukimin anu dikaluarkeun anu dipenjara ge ku ari geus dikaluarkeun. Ieu salah satu tanda bahwa bakal dijadikeun sigana. Sabenerna mah dina hadis Muslim dina hadis Bukhari ari haji mah ieu adalah hajul akbar lain poe Jumat ge ku sadume Kangjeng Nabi wukufna poe Jumat maka dijadikeun haji akbar padahal mah seluruh haji akbar bae ngan kulantaran Kangjeng Nabi baheulana wukuf di padang Arfah na poe Jumat jadi nu poe Jumat dianggap akbar malah ieu engke gaji naik 7 kali lipat.
segala rupa naik ke di Saudi Arabia mun gaji naik bala-bala ge nu biasa sareal 7 real. Waduh mahal jadi. Iya Haji Akbar geus pake kaca pangan we sadunya jadi Haji Akbar. Tahun ieu untung sekali nu berangkat tahun ieu mun teu dirobah mun dijadikeun ku Saudi Arabia ku raja ieu wukufna poe Jumat. Masyaallah. Kanjeng Nabi Adam teh geus kapanggih jeung Ibu Hawa. Didinya terus Kanjeng Nabi Adam teh neruskeun lalakon perintah-perintah ti Gusti Allah. Cek Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah alam bimaradi walakum lingat tetep kearanjen kabeh manusia anak Adam fil ardi di bumi mustaqarrun nggon tetep yakni di dunia teh di bumi teh ieu nggon tetep wa mataun jeung banda-banda jeung kesenangan-kesenangan silakeun sesenangan datang ka iraha ilahin tepikeun ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Geus urang kabehan teh janji Allah kabeh bakal ngabogaan tempat tetepna lahir di mana cicing di mana bakal datang ka waktuna iraha geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Urang lahir di mana imah-imah jeung saha tatanggaan jeung saha cicing jeung saha tatanggaan jeung saha datang ka waktuna urang sabaraha tahun umur teh geus aya ti dituna horenganan cek Gusti Allah walakum fil ardi tetep kaaranjeun kabeh wahai Adam Hawa berikut anak cucu anjeun mustaqarrun aya enggon tetep padumukan di bumi. Marane aya anu di benua Asia, nu di benua Amerika, nu di benua Australia, Eropa. Di jero benua Asia teh aya nu Asia Timur, Asia Barat, Asia Pasifik dan lain sebagainya. Urang kuari aya nu di belahan ASEAN, kebenaran urang teh nanangga jeung Malaysia. Di Indonesia na kebenaran urang mah di Banten na kebenaran macem-macem urang teh aya ngan ieu mayoritas Tangerang. Aya nu di Serang, Pandeglang, Rangkas, Betung segala rupa ka ditu. Tidinya teh anu di Tangerang nage anu di Cepatan, anu di Kampung Melayu, Teluk Naga, Cikupa kabeh aya nu terindah Kecamatan Pasar Kemis. Mantep jasa tidinya. Padumukan masing-masing teh di Pasar Kemis ge aya anu di Kawaron, anu di Etek, anu di Kendal, masyaallah. Anu di kampung anu pangjore-jorena kampung-kampung pondok nu di Picung jeung sajabana. Jore ongkoh pondok tapi teu bisa ngaji. Pondok. Terus nu di Gelam, nu di Gembor kabeh horenganan geus aya dina Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqar. Silahkeun wa mataun jeung banda-banda ente karesepna naon di dinya barang dahareun inuman ge sarua bae naon karesepna kitu keneh pakean naon kasenengna wa mata. Anu resep somai, anu resep bala-bala, anu batagor. Anu resep baso mie jeung sajabana silahkeun matang. Maka pakaian ge aya nu tina uol nu kandal tina sepe nu kandal aya nu tina pamatek tek-trek jeung sajabana aya anu tina hero and sipon jeung sajabana ieu urusan pakaian kitu keneh urusan sandang jeung panganna macem-macem ieu geus ditangtukeun ku Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata datang ka ira ilahi datang kawates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Zaid mah waktuna tengan seukur 20 tahun, Umar mah 30 tahun, Dadap mah 40 tahun, Waruk mah 50 tahun. Zaid, Umar, Bakar mah datang ka umur 70 tahun. Ieu mah Ki Khalid mah melencat saurang datang ka umur 150 tahun. Ilahi. Waktu nu geus ditangtukeun teu bisa mundur, teu bisa maju hin. datang ka geus ditangtukeun waktu-waktuna. Huapan-huapan anu bakal datang ka sungut urang geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz.
inuman anu bakal datang ka bibir urang ka jero beteng boh kopi boh susu boh es jeung sajabana geus aya tulisanana moal ngaleuwihan jeung moal ngurangan kitu keneh pamajikan urang anu bakal boga hiji daya datang ka paeh nu bakal boga dua nu bakal boga tilu salin ganti datang ka unggal pengkolan aya anak geus aya mereka nanti ditu datang ka iraha ieu mustaqarrun wa mataun ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah yakni ajal maut numantak cek Gusti Allah fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun gola saur Gusti Allah fiha di muka bumi tahyauna anjeun harirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun ku aing di mana aya hirup aya kahirupan diatur ku Gusti Allah geus dicaritakeun tulisanana di Lauhil Mahfuz aya nu kahirupanana teh di bidang pemerintahan ngelola masyarakat jeung negara politik ngaranna gede bohong politik mah lamun teu ngabohong mah atuh moal boga duit nya mah jadi hasil jerih payah politik mah eta adalah gedebul gede bohong aya nu kahirupan teh perekonomian perizinan kunyana terus bae izin pabrik anu datang ke pabrik minuman ge terus bae diizin jangkepan di akhirat teh bakal ditanya Zaid kunaon maneh atuh nginum bir abdi nu bantak nginum bir pan aya di warung deket imah abdi saha nu boga warungna Haji Arif kasih Haji Arif sial Haji Arif kunaon maneh atuh dagang ieu dagang naon gara minuman lantaran loba nu mengkonsumsuna tapi tina mah deuk ngonsumsi abdi mah dagang teh nyadiakeun urang Korea urang Thailand urang Jepang urang Amerika bule dan lain sebagainya ai kabelah ditu mah nu meulina saha bae bu ambalaya kunaon atuh maneh bisa dagang dirinya kok make izin dagang bebas-bebasan pan eta mah dilarang emang lurahan aya mana lurahna panggil lurahna lurahna engke dipanggil kunaon maneh teu peduli di dinya teh kapan aya nu dagang minuman dia nyahoeun urusan polsek ge polisi nyahoeun datang ka mabes ge nyahoeun panggil polisi ti mimiti ka polsek ka Polres Polda terus dipanggil kabeh ieu papan geus aya surat izin ti DPR pusat bahwa kami mengizinkan menjual barang haram untuk kebutuhan orang-orang bule di dinya teh saha aya nu ngizinkeunana kami musyawarah jeung setan rajim presiden lantaran si eta atuh cicing bae panggil kabehan nah tinggal kiai dipanggil kiai kan ngabeten atuh aya nu dikaluarkeun meureun urutan Adam nyaho henteu kiai di dinya aya warung bahwa di dinya jual minuman nyaho Gusti kok atuh ieu cicing bae abdi kurang kumaha unggal maulidan unggal rajaban unggal pangajian ngajek-jerek bae abdi nyaritakeun eta teh barang haram kena kadengeun lain ku masyarakat bae kena kadengeun ku cili lurah ku cili camat ku cili bupati pan nyana anu boga kewenangan mah abdi mangan sakadar abdi pernah ngomong pernah saha saksina Haji Mamun panggil Haji Mamun ngabesan kiai bakal katanya itu tah didinya lah bakal aya persidangan anu dahsyat luar biasa di jero kahirupan teh Gusti cak kiai teh datang ka ngabudah-budah abdi ngomong sabenerna mah araroplok jeung gararoblog kabeh Gusti ngan abdi doang nu upload teu goblok mah sieun nyawanan cak malaikat kurang kumaha abdi ngomong
jadi geus ngomong baik kadenge ku balerea lain baik ku aparat rakyat ngadenge kabeh polisi ge jajahoeun atuh kahayang abdi mah hayang bareres badi nagara mantak naon dicabut surat izina ulah aya pabrik tah lamun geus kos kitu kakarak mah cabut surat izina ulah aya pabrik minuman ieu mah di Cangkareng pabrik minuman sakitu ngujugirna di Bandung pabrik minuman luar biasa di luar nama Fanta di luar nama Sprite orang di jero nama segala vodka segala John segala macem-macem dan lain sebagainya cak batur atuh aja ngomongin lain naon lain ieu malah mun dicabut mah Gusti tah abdi teh sebagai usulan ka Gusti ieu mah tuh yang abdi mah da cabut kun teu dicabutna maka eta rorol jeung garoblog mangga nyangakeun sadaya-daya tamah nah iyalah maksiat berkolektif keseluruhan ti mimiti RT datang ka luhur nu boga kewenangan kemudian henteu ngagunakeun kewenanganna kiai mangan sakadar ngomong doang geus cukup kiai mah unggal panggung mimbar ngomong haram kalau bisa mohon cabut cukup sakitu sebab teu boga kewenangan nu bakal dikerbekeun di neraka mah etalah ti mimiti RT datang ka presiden. Iya ulah main-main Masya Allah kumacana kiai lamun RT na haji teu haji teu naon pokona mah haji na mardud neraka Masya Allah iyalah urang lamun urang nyaritakeun kos kitu eungap engke di akhirat ku hari mangeunah bae polisi datang ka pabrik sogok dewan asup ka pabrik sogok dan lain sebagainya kebutuhan sogok kerjasama lah di ditu. Nah di akhirat sih ya hayang gerak kiamat baeng hayang gerak neuleuh emang kiai cenah bakal salamet aing mah salamet ka cenah kok kumaha boh sok mah teu lain aing bae ieu nu ngararaji ge salamet kabeh ulah amin jas ge DPR pan bisa aing geus sakadar ngabejaan doang ieu keur carita fiha tahyaun di jero bumi maneh hirup ketika carita hirup aya kahirupan bergelut di bidang perpolitikan pengizinan aya kekuasaan dan lain sebagainya diantep ngantepna ieulah awas di jero kahirupan aya nu bidang perekonomian awas lantaran geus diatur ku Gusti Allah mulai muamalah jual beli pinjam meminjam dan lain sebagainya ieu nu riba ieu nu henteu sing hade geus diatur ku agama sing hade deposito eta riba urang nenden di bank kemudian aya bungana eta riba urang kredit ala nu kuari eta adalah riba geus dibejakeun ente deuk terus bae awas bergelut di jero kahirupan fiha tahyauna maneh di jero bumi harirup aya kahirupan sing hade geus diatur ku Gusti Allah berbagai kahirupan nu tani sing hade tanina anu bisnis sing hade bisnisna nu di politik sing hade politikna anu dina budaya sing hade perbudayaanana geus diancam ku Gusti Allah hirup sia hade aya aturan aing wa fiha tamutuna di bumi maneh bakal kojot pae sia datang ka waktuna sia hirup ongkang-ongkang ku hari jadi DPR utar atur dan lain sebagainya maneh hirup jadi pemerintah utar atur dan lain sebagainya aya nu teu dibejakeun ka rakyat disumput salindungkeun pedah maneh teh jadi penggede ngomong nama dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat ai podol sero iya siapa sia presiden mana lu teu paeh raja mana lu teu paeh menteri mana teu modar gubernur mana lu henteu kojot bupati mana komo bupati bae paeh komo RT mah koit Nabi Rasul ngalih wali ngalih ulama pupus jawara modar bahasa sing ada sia si ada sia ulah waduh jawara maot wah sopan amat ka jawara pinara kaun maot modar dengekeun ku ceuli sia jawara mah mon tuh aing mah toser doang sia nu neruskeun
wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di muka bumi lah maneh bakal dikaluarkeun engke dihudangkeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Ialah Adam jeung anak kutu maneh. Walakum fil ardi mustaqarrun, ayat tempat tinggal, padumukan. Wa mata'un jeung berbagai kesenangan untuk menunjang hirup maneh. Sebab di dunia tahyauna maneh hari hirup datang kawatas waktu anu ditangtukeun. Wa fiha di dunia tamutuna paraeh maneh kuburanana. Aya anu di kuburan biasa. Aya di pakuburan luar biasa, aya anu di jero beuteung lauk, aya anu jero beuteung buaya, aya anu macan gajah jeung sajabana, aya anu tet ku tsunami, aya anu ku angin dan lain sebagainya. Wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, engke bakal dikaluarkeun deui, dihudangkeun deui engke ti kubur. Setelah tiupan kedua malaikat Israfil, hudang. Setelah hudang urang kabehan gigi brik nu make sahelai-helai acan wakila ialah boeh nu ku urang waktu dipake maot diwujudkeun deui ku Gusti Allah kabeh marake putih-putih. Ieu wa minha tukhrajun, ti bumi lah ti taneuh lah dikaluarkeun deui maneh bil ba'si, dihudangkeun deui engke deuk dikamanakeun, deuk dikamahsarkeun digiring, deuk dinaon, deuk dihisab, dipasangkeun mizan, timbangan nu sabelahna timbangan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi mun dipuateun ka timbangan eta masih keneh hayangeun keneh. Eta sabelah nu sabelah deui kitu keneh nu deuk ditimbangna sagede si Juned. Letik bakal diwujudkeun engke amal-amal urang, lamun bagus berat nu belah katuhu, mun jore berat belah kenca. Ieulah nu bakal terjadi engke. Ulah lalawora urang kuari hirup dengan sakadar nungguan waktu hungkul, ngaler ngidul ngetan ngulon. Nu mantak urang masaki alhamdulillah di saat hirup pikukna kehidupan manusia nu fluktuatif wari urang masih keneh sempat ngadengikeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan harapan supaya terketuklah hati urang nganyahokeun sabenerna Allah teh sebagai pangeran, nganyahokeun hukum-hukum Allah. Ketika hukum dimodif dibungkus supaya urang sadar geuning tah hukum lelalaga. Ieu nu asli mah iyalah kesadaran urang mangeranan ka Gusti Allah, kesadaran hukum-hukum ti Gusti Allah, kesadaran Al-Qur'an kitab samawi nu ku urang kuari sabaraha persen ieu dilakukeunana, nu ku urang kuari sabaraha persen ku urang diamalkeunana, urang sadar sasadar-sadarna. Batur mah poe Minggu teh nu ka puncak, batur mah nu ka Bandung, batur mah anu ka Bali, batur mah anu ka Amerika, batur mah nu arulin lantaran boga duit, ieu mah ku lantaran teu boga duit ngaji. Nu mantak bagusan nu teu boga duit nu sabenerna mah. Ja ieu ge mun boga duit mah wallahu a'lam. Nuhun urang dibere teu boga, mudah-mudahan dibere teu boga duit terus. Didoakeun teu boga duit embung. Boga duit pan kancolah. Urang ge sadar ieu teu boga duit teh daek ngaji pan. Urang sabarang sadar ku teu boga duit aing daek ngaji, mun boga duit bacaan puguh ieu, tapi ketika urang ngadoa mudah-mudahan teu boga duit embung. Emang hese manusia mah. Nah ieulah Al-Qur'an geus ngajelaskeun dengan gamblang horenganan ti baheula kos kitu. Kasimpulanana maksiat Kangjeng Nabi Adam di sorga teh horenganan mawa berkah. Lamun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat mah meureun eueuh cikupa. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat eueuh balaraja. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat bate aya benua anu 5
Ayana benua anu 5 ayana berbagai negara ieu teh ku gara-gara bapa urang baheula maksiat. Horenganan aya maksiat membawa barokah. Nah, ulah dikira maksiat teh mawa berkah jelema, keur teu maksiat mah ieu teu dibere panyakit teu, inget-inget ka Gusti Allah. Barang manehanana mawa nu ngora can dikawin dibawa ku kendaraannya na haju tabrakan dek bae ka rumah sakit. Didinya kakarak inget Gusti Allah kamari mah teu Allah-Allahan barang pengkor jadi Allah-Allahan. Berarti eta maksiat mau berkah ngaranna nu kos. Wari mah geus teu bisa naik mobilnya lantaran suku katuhuna pengkor teu bisa ngajejek gas. Geus kuari mah kelantas beh bae ngadeukeutan kiai. Waalaikumsalam. Ka mana ngaji? Kunaon teu ngaji? Suku geus pengkor. Berarti pengkor mau berkah. Ku urang mah teu kapikir. Aya nu susah mau berkah, aya nu maksiat mau berkah, aya anu sugih harta mawa fitnah. Keur susah mah teh adur-aduran kitu barang serba aya bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah hayang mobil naon sakumaha kosorum bae awak keur jag waringkas gagah aya dinya anak batur disebut suku kepala suku dan lain sebagainya. Wah ancul-anculan hirup teh ancul-anculan. Mabok aya dinyana judi aya dinyana awewe hayang nu mana bae. Berarti kan eta kekayaan teh mawa cilaka eta kos kitu. Mata ku Gusti Allah cabut deui ku aing sia. Cabut ku aing harta sia, cabut ku aing gagagahan sia. Coba hayang nyaho. Kuari mah daek ngaji Allah. Diajak ku babaturan, urang maksiat, tayang aing. Geus ngeunaheun kieu aing mah ngaji bae. Zikir bae geus ka Gusti Allah. Waduh, isukna disebut tad, kemana tad? Sial beureum. Aing kakar gaji 2 kali geus disebut ustad. Mulai deh marudah deh gitulah manusia istiqomahkeun ka Gusti Allah sebab ieu fiha tahyauna maneh di dunia hari hirupna ngahirupeun Allah wa fiha tamutuna paeh dipaehkeun ku Allah wa minha tukhrajun dihudangkeun deui ka Gusti Allah. Ieulah kahirupan urang nu kuari.